Kalau kita bicara dengan orang tua kan nguriling heula ka mana ya kan maksudnya teh lewat dongeng atau apapun. Kesalahan kita menganggap apa yang diceritakan itu adalah dongeng atau mitos. Lainna dipesek di udag teh kan naon eta teh. Lainangan oh iya sastra genre teh gugunungan onhun atuh tancep lain eta teh bacaeun eta. Termasuk pada saat ada sebuah metodologi yang menyebutkan atau sok disebut pancacuriganya sindir sampir siloka sandi simbol jeung sasmita dina Sunda. Pada saat sastra yen rahayu ning ratu pangruat ing diu gitu eta teh eusina sunyatana sasmitana eusina nanti suka dipendekkan tadi sastra yen rahayu ning rat pangruat ing diu ta eta teh silib silokana gitu sandi simbolna naon atuh gitu kan sastra yen rahayu ningrat sastra yen rahayu ningrat tadi kan sastra yen rahayu ning ratu pangruat ing diu panjang dipondokeun sastra jen rahayu ningrat pangruat ing diu dipondokeun deui sastra jen rahayu ningrat dipondokeun deui sastra jen dipondokeun deui sajen tah sajen teh eta teh sastra jen matak cek sepuh teh bacaeun jang kalau kita sudah memahami sajen moal aya nu nyebut deui bahwa maneh keur maraban juri bukan ieu mah bacaeun supaya urang selalu ingat kana ajaran leluhur sajen tuh yang ada muhun aya ya kayak ini juga disebut sajen benten tadina Sunda mah aya sajen aya susuguh aya osok aya hayam bakakak aya sate naon eta mah susuguh jiga ayeuna abdi sumbing ka dieu disuguhan tah lamun ayeuna bapak bade nyuguh heula anjing rek menang saha sia maneh oh gitu nah eta mah urusanna beda ai sajen mah pasti kitu we tujuh rasana diwakilan ku Samel gunung kahirupan aku sago koneng gitunya aya hanjuang boda hanjuang hejo hanjuang berem dan lain-lain standar. Tapi yang paling harus ada itu adalah kalapa dina sajen teh. Naon ari kalapa? Kala teh waktu, ari pak teh dina hana caraka data sekolah, pak teh tempat. Pak mancingan, tempat mancing, pak dumukan, tempat pak itu tempat atau ruang. Teh teh pak ya. Maka kalapa artinya ruang dan waktu. Semua kehidupan itu tidak akan sah kalau tidak ada ruang dan waktunya. Mata kayaknya orang nyajen tapi kalapana tidak ada kalapa teu sah atuh nyaritak di naon ieu teh